Dek ke make motor butut gitu naik kan lagi. Si Roman. Tinyawan, si ieu mah miskin, goreng patut, goreng milik. Mending jeung AA we ya. Itulah. Ih, kunaon sih, A? Teh bensin meureun ieu teh. Ih, kumaha? Panas oge. Dorong we lah. Piraku ih, panas kieu ih. Make up luntur geura ih. Ih, ari kira beungarna atuh ih, panas. Coba make up Neng tingali luntur atuh ih. Capek atuh, A. Ih, A panas. Tingali make up Neng ih luntur. A, ih. Sabar atuh Neng, panitia nuju milarian pigaweun. Sabar, nanti baheula sabar ya, urang hubungan geus lila kieu-kieu wae ribu atuh. Kali-kali mah ngajak Neng teh na mobil atuh. Ngajak ka salon ke. Ih, kan Neng teh butuh meureun perawatan supaya gelis. Capek ih. Aku mah deui geuning, di hirup mah. Sabar atuh Neng. Teh hirup mah susah heula, teu langsung senang. Kudu berjuang ti nol. Tong hayang senang langsung. Neng Erni lagi apa di sini? Tah, si ieu motorna mogok, di tengah dorong deui atuh capek panas deui. Dek ke make motor butut gitu naik kan lagi. Si Roman. Tinyawan, si ieu mah miskin, goreng patut, goreng milik. Mending jeung AA we ya. Geus lah. Tong hayang jeung urang deui. Biar kamu gak kenapa-napa. Jangan kayak si miskin itu. Yuk. Nuju naon nih dia? Ah nuju niis we. Iya, aku kunaon? Kenapa sedih ke galau gitu? Muhun itu nuju galau dah. Gara-gara si itu ninggalkeun pas lagi sayang-sayangnya. Oh, jadi gitu. Aya nama sing sabar we nya. Da cewek di dinya itu lain si eta hungkul, lain ngan hiji. Jadi aya nama sing sabar tandana eta teh lain jodoh. Si itu beda kumaha deui gini. Enak mah meureun urang ngalanjutkeun kisah pan baheula teh urang teh punya kisah gitu pas SMP teh kumaha mun dilanjutkeun deui. Boleh. Udah kebenaran abdi dia ibunya Lira.
teh mau melamar Neng gitu. Neng mau nggak dilamar? Ya, Neng mau. Naon sih mana ka Dedei? Pan urang masuk hubungan. Kecuali mana yang sukses sekarang berarti ke orang. Kurang tadi narek ngajak balikan lain, tapi